Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simkuring ayeuna menuju aya di resto marinanya rumah makan Jepang bentok bentok. Hanes padana naon kurang ningali tina sisi tradisinya, tradisi. Tangtos benten sareng makan atanapi tuang di rumah makan Sunda. Atanapi rumah makan Nusantara ya. Anu kahiji anu kedah ditinggal kurang nyata jenis katuanganana sakumahan biasa di resto Jepang ya. Jadi aya teriyaki daging sapi lah di urang mah ya, daging sapi tumis daging sapi dikecapan ya digampil nama itu. Kedua aya udang gulung ya, dan udang anu dianjurkeun teras digulung naon namina teh nu kieu teh atuh ebi ya atanapi googling lah nyaliranya anu langkung anu nya disebut mah urang Jepang. Anu katilu ya daging ayam ngan di kemasan. Nah ya setelah sausnya ngapinten-nya tinggal kemasan salah sawios jadi produk masyarakat modern. Kumaha daging ayam digulung terus dibentuk deui nya janten sapertos naon ya teh jangjang, tapi daging ayamna ngabuleun sapertos kieu kan jangjang mah teh sapertos kieu nya. Anu salajengna sanguna. Nah, sanguna kan dina wadah sapertos kieu urang mah dina piring kan. Urang sangu teh dina piring, malah dina daun, dina alas lagi daun urang mah margina cur teh ya, masyarakat tradisional. Jadi tradisional kitu meureunna. Na wadangan aku mah awi tah ieu teh awi, karena mah plastik atuh kitu. Nah, anu salajengna salad. Nah, salada. Ieu teh pira ieu mangkol. Mangkol sareng wortel nya terus nganggo bumbu salada. Bumbu saladanya nya ieu tah naon kitu teh minanna nu mayones apa teh mayones sareng saos nya. Nah, ayeuna ningali pakakas tuang. Urang Sunda mah pancekap ku panangan. Ku ramo nu opat tambih 5 ya. Kanikmatan karaos sareng segala benang karaos. Tapi urang Jepang mah atos nganggo pakakas ya. Pakakas sabun antawis rencang sangu sareng cara nuangna. Janten cara nuangna nya otomatis sangu teh disumpitan. Ayeuna mina sumpitnya. Nah, masih tos aruninga tos tararang kumaha nganggo sumpitnya. Aya suka dukana pasti anu ngawitan tuang nganggo sumpit mah. Nah eta kalebetna upami dina budaya mah disebatna gagap budaya. Aneh dan tidak memalukan, dan memang sanes budaya urang. Sehingga urang asing we asup ka Indonesia dahar make panangan. Mereka gagap budaya aneh gitu ya, dan susah untuk memulai, susah untuk kangge ngawitan. Urang we sami asup ka resto Korea bakal gitu, asup ka resto Jepang bakal gitu. Sesuatu yang bisa didekati ya, bisa dipelajari dan kita bisa menggunakannya seperti mereka juga. Nah, seperti itu. Nah, simkuring ayeuna dijudi kokben nyobian ningal sareng tuang ya, katuangan urang Jepang terus sanes ngawitan gitu. Nah, ini urang ningal dina sisi budayana anu ngabentenkeun sareng budaya Sunda secara keseluruhan ya. Tuang lagi di bagian seperti urang na piring gitu ya. Na daun gitu ya, na piring seng malah langkung raos ditambih dulu kutak lenca, tambih ku asin pedas saja dina komo dipuncurut mah ya. Biasna beas beureum, beas hideung, asin pedat, tumis tahu atau napi pais tahu. Wah, teh eleh urangnya teh eleh kaos kumaha hoyong we ya. Cita rasa mah biasa robi ya, nanging kayakinan diri. Nah, eta anu kedah dijagi teras-terasan supados urang
sanes jadi runtah dina globalisasi tapi janten jati diri ya anu ngakar karena budaya Bunda. Nah kitu wae sendiri sareng punana di dieu mangga urang lajengkeun wae tuangna ya. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang sakediknya udah kedik yang goreng ngulitan anggo sumpit ya bagus SMP diajarkan pun bapak lagi pun bapak salami 8 sasin anjana ngiring pelatihan training di Jepang janten satu acan angkat di Jepang anjana terus dibelajarkan upami waktu wangsul kursus anjeuna anak KA anu dibayar pajajarkeun anak kalebet nganggo sumpit janten di SMP teh terus biasa nganggo sumpit simpeureun ya sebenarnya sumpit kieu sumpit anu antik geuning nya anu harideung tah beberapa di Jepang ngiring pelatihan engineering di tapi kota nanti nah di Osaka nah di Kyoto gitu nah di Tokyo nangi salami 8 sasi eta anjeuna dipese bahasa Jepang dipese tata krama Jepang yang orang sukan kimono sareng jambina teu aneh upami ayeuna punadi resep pisan kana anime Jepang gitu nya resep pisan kana hal-hal anu berbau Jepang lagi payanten ningal sareng memang terkondisikan seperti itu. Nah, janten mamang musim itu kan kadang sesak tuh orang ada tradisi orang. Tapi sebenarnya biasa belajar, biasa diajar, belajar. Nah ini bukan bahasa Jepang nanya biasa yang terima paling ohayo gozaimasu konnichiwa konbanwa anata chiro desu ka anata chiro desu desu najong oh ya pengalaman berharga waktu sareng jurusan pendidikan bahasa Sunda miang ke Jepang das presentasi di Jepang presentasi perkawis haiku Sunda sedang haiku Indonesia di Universitas Tokyo Universitas Osaka dan waktu presentasi orang Jepang ternyata kesepen karena haiku Sunda ya karena haiku Indonesia saudara teh langsung berirama laguan ya laguan ya ini sisi kesusastraan haiku Sunda akhirnya terus sabada terbitna buku Sapementangan Sunda tahun 2017 ya dianggap jadi janten zangga anyar di ranah sastra Sunda berarti di medsos oge saya grupna grup haiku Sunda nah itu aya tuh es kurang ira hamamna upami nyarios bae mah nya
Dadah.